dibeat di zaman baheula pertama nu dibeat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu dibeat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid, berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar dibeat jadi pemimpin, sarua sedihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat, tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek ditukja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet, as-sanah kasyahri wa syahru kasabtu wa samakal yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik dan atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meleum daun korma anu garing. Beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, na eta teh cepet jasa. Kuari sampai kabehan jadi takkan cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun maksudna ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nungaran musim hujan, nungaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan, ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagejlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaah ni mukjizat pohara geus karasa kuari.
tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesan. Slow bapan naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya ada di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah ya tilu aya opatna ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman barudak jing ke baru hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek dus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek dus. Tah ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabat. Bismillahirrahmanirrahim wa tanaqibul imamatu bil bai'ati la narimaka bunda ya nasa apa sifat pemimpin bil bai'ati kalawan den beat wal asahu lam yutawi kal asaiku bayatu ahli hilli wal iqdi ngabeatan ngajanjikeun ahli hilli wal minal ulama'i nyatana saking ulama war ru'asai lan pirang-pirang pamimpin wawujuhin nas lan pirang-pirang zat manusia alladzina yatayassaru ijtima'uhum nyatana wong akeh kang narima gampang opo kumpule mas. Wasyaratuhum sifatus suhudi lan utawi syarat mubayyin kabeh iku sifatus suhudi sifat pirang-pirang sahih teka rasa orang cicing di dunia ku betah-betahna hingga urang geus aya di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban jatuh hari Selasa menurut hisab qat'i. Menang 3 darjah, 45 jadi hampir 4 darjah kurang 2,5. Maka lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa
dihitung datang ke pertengahan Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa. Jadi malam Salasa nisfu Sya'ban. Malam Salasa nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban pergantian buku. Setahun buku urang dicatat di jero berbagai catatan-catatan. Mingguan aya catatanana ka Karang Bolong aya. Jakarta aya, ka Bali aya. Sare di masjid, di musola aya, di hotel aya. Muludan aya, di bar aya. Kumplit pokokna mah sebab malaikat mah teu nyaona naon ditulis bae teu bisa disogok lain cara polisi. Tulis bae nya komoana bae urang ditulis. Nonton TV aya, SMS aya, geus kabeh araraya. Masyaallah ngabonceng si Mbak aya. Kabeh dicatet didinya. Aduh engke diangsongkeun di akhirat atuh moal bisa di lain-lain ja karasa ku urang ge heuh kamayaran-mayaran baso aya di dieu. Ya Allah. Setahun pas nisfu Sya'ban buku nuti nisfu itu datang ke ayeuna diangkat ku Allah turunkeun deui buku nu anyar pergantian buku mentek kajian geus tengah nama teu beres ge geus asal awal be jeung akhir. Jadi engke diperiksa ku malaikat awalna Yasin tungtungnya Yasin selamat guys asa awal aya Yasinan di akhir aya Yasinan di tengahna kudu kabar teu mungkin cek ya guys ya mah langsung bae guys tuh kan untung urang. Jadi malam nisfu Sya'ban aya katangtuan nurutkeun ceuk ba'dul arifin jelema anu geus disingkapkeun hijab anu geus bisa nempo kana lelembutan nuku urang teu kadeuleu nyana mah kadeuleu nuku urang teu kadenge kunyana mah kadenge mala ainun ra'at wala uzunun sami'at geus dedereon manehanana dedengean manehanana geus ka ditu bae nyana mah ka alam nu itu alam nu langgeng ai urang mah ka dieu mah di dieu bae sebab urang mah disebutna ge keur molor. Kanjeng Nabi an-nasun niamun manusia keur sarare. Fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh. Kuari wakas. Jadi keur ngimpi kuari nu ngimpi jadi bupati, jadi gubernur. Nu ngimpi jadi lurah, nu ngimpi jadi kiai, pedagang, sudager keur ngarimpi. Barang maot mahudang yana gubernur eueuh bupati eueuh camat eueuh lurah eueuh jang ngimpi tamah geusan barang maot mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha badal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah alam akhirat ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik
haju kawudukan haju leuwih parah barang diuk di majelis lain hudang merongkol ieu urang guari keur gigisi karena kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah, nisfu Sya'ban maca Yasin minimal 3 balik. Dibacana sabada salat maghrib memeh Isya di dija pergantian buku. Lamun nu bisa maca Yasin 3 balik perorangan di imah di mushola di masjid berjamaahkeun mangga kumaha ngeunana penting maca. Aduh cenah kiai kula mah teu bisa maca Yasin ya. Oh mun teu bisa maca surat Baqarah tuh komo eta. Yasin ge nu batur bisa ieu henteu. Atuh komo surat Baqarah. Atuh kulhu. Salila maca Yasin bareng nya diukna ngan nyama maca qul huwallahu Allahu samad sampai selesai. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa aja. Parah aja saya berarti mah ya. Parah kulhu ge teu bisa ya. Aduh parah jasa. Lamun kulhu teu bisa lam yakunil ladzina kafaru. Anu normal gitu talar lam yakunil. Komonya nah lamun teu talar berarti macana Fatihah bae. Awas yang ngomong teu bisa deh bae. Geus pamustungan jelema teu bisa Fatihah acan. Batak dimasalahkeun kumaha lamun aya jelema teu bisa maca Fatihah acan salatna kan napiki mah cukup. Napiki mah teu cukup teu bisa maca Fatihah. Cik mazhab Syafi'i mah ganti ku babacaan nu sejen. Teu bisa babacaan nu sejen. Geus cicing sapanjang Fatihah. Itu Imam Syafi'i mah. Tapi Imam Malik mah lain, terjemahkeun. Beda. Menang jadi cek di luar mazhab Syafi'i mah, di luar mazhab Syafi'i mah mazhab Maliki mah Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bismillah berarti kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Udah ngan gandeng-gandeng ya masalah. Loba jalan keluar pikir mah mantak teu kudu dipermasalahkeun. Cek ieu meunang, cek ieu henteu, cek ieu henteu, cek ieu meunang teu kudu dimasalahkeun aya nu lain ijma' mujma' alaih. Nah, iswatu hayu pada ibadah. Hakikat ibadah mah ja urang teh ruh awak masa kadar kurungna doang ngan sanajan bari jeung ruh salila kurungna normal tetep kudu dibawa teu bisa roh doang sia salat ja aing mah kadeureuk ku sia teu salat ja heueuh kunaon teu salat aing mah roh doang aing mah di imah bae ngedeng bener-bener hebat ki. Ieu naon ki? Naon eta? Tambang ki. Jang naon jang nyered aki. Teu bisa tuh, tetep bae kudu ku awak. Sebab cek Imam Ghazali awak eta ibarat nu endeu ka Mekah mah onta. Jelema endeu ka Mekah naik onta. Moal bisa onta teu diberangkatkeun nyanana datang ke Mekah moal bisa tetep kudu jeung ontana sebab onta kendaraan ai lain aya angin topan nyana keur diuk di hajareun jalan cicing aya angin topan dibawa ka Mekah
rajib bisa gitu kayaknya urang ibadah ka Gusti Allah teu bisa make roh doang cara kebatina tata tasawufa jeung awak biasa. Jadi malam nisfu Syaban maca Yasin 3 balik ditinggali bae geus dina Majmu' Syarif. Lamun teu bisa maca kulhu bae, teu bisa maca Fatihah jeung maca nu urang bisa. Dengan niat sakumaha anu geus tertera dina Majmu' Syarif. Ji minta dihampura dosa, 2 minta rizki nu jembar jang ibadah, 3 minta panjang umur jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya salat dina nisfu Syaban, salat na khusus, salat nisfu Syaban. Sabaraha rakaat kiai? 100 rakaat. Geus gideg ti heula. Boro 100 tidak Jumat ge tilok kiai. Komo dibere 100. Cuman sanajan aya salat nisfu Syaban lain paranti urang. Ieu mah kelas khawas. Kelas ba'dul arifin. Nyana nisfu salatna aya babacaan khusus, aya doa khusus, bahkan pakaianna ge khusus. Urang mah ulah tah sana senang diulahkeun teh. Senang kiai maning gitulah sageuna teh. Daripada diteken titah 100 rakaat maning diulah. Ieu mah andai kata di lembur lantaran loba pendatang-pendatang kuari di seberang di Jawa di berbagai daerah nu ngajakan salat nisfu Syaban ulah bid'ah hukumna. Ulah bae geus. Mun nyana ge mun bisa dilarang, mun nyana teu bisa geus bodoh. Urang mah ulah milu. Ulah bae geus. Aningan urang maca Yasin, tas baca Yasin salat Isya, tas salat Isya, mun maca Quran, mun zikir-zikir, mun sholawat mun teu sare. Kubaca na kieu mun pake nonton bola eta ulah deui bae. Sarua teh jeung salat ulah. Hukum dan salat jeung main bola akur. Beda geser saeutik, salat mah bid'ah, ieu main bola mah haram. Beda saeutik bid'ah ge haram-haram gane. Beda ngaran ulah sakali deui besi aya nu ngajakan salat boh kiai boh ustad sanajan kiai luhur ulah sebab eta mah fuqaha mah kabeh ngabid'ahkeun ulah. Andai kata urang diajakan tetep ulah geus bae cukup maca Yasin bid'ah hukum. Kecuali aya jelema nu berthariqah khusus dina thariqah nyana salat 100 rakaat sebab babacaanna khusus doana ge khusus ke nyana bae nu salatna dilaksanakeun engke ba'da Isya terus 100 rakaat datang ke selesai. Saya orang memasrahkan kanyana maning mere duit kanyana. Cerik sholat ya ima percaya guys kasih saya boga guru tak di amplopna. Gede barang di dulu kertas terus. Ulah urang saja ieu di bejaan teh hari urang lembur Tangerang nama moal aya tiba heula ge. Tangerang, Serang, Pandeglang, urang asli nama ngan barang loba pendatang besi neko-neko nyana ngajakan ulah geus malam Salasa nu ngitung tanggal hijina Salasa nisfu Syaban
nunanggalkeun rebo misalna atuh malam rebo kuat teh cenah kiai kula mah maca yasin neuk 2 peuting malam Salasa maca malam rebo baca sia neuk unggal peuting los terus teh kudu 2 peuting terus maca yasin bahkan jeung beurang-beurang mah maca yasin terus masalah jadi Bandung mah model Tembong Sari jeung Sajabana aya nu 2 makena nisful awal jeung nisful akhir malam Sabal 15 malam 16 Biasanya nundek 2 peuting, masalah, ya baca yasin, tilu balik sakumaha tadi. Aing ke Ramadona irah ulah makanannya ke Ramadan. Sia, cenah kula boboal ngaji ke terakhir, atuh sabodo sia. Aing ngajakan henteu ngaji, sia deuk ngaji deuk henteu kumaha sia bae. Ulah sok aing ti heula-heula. Kajian kuku bagi boga rencana nyana dek kemana aduh loh siapa dek ini tuh indit bae sih udah sok aja melang-melang segala sabada ki musonib nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir 2 kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan 3 kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang 4 zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai tahu kuyai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron cide kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe kajian nyelamatkan diri orang baik si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga jang kiai bae tah nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae ditu sia aing mah hiber geus beres ulah sok sia meujeuhna ulah sok ka kiai model kos kitu mah kiai kudu disoan model kos kitu sia goblok kiai lebih goblok tolol tungtuna turut bejeung kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan
kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah aya ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan cambangan jadi urang neuleuh tanjagna ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja orang ya ini mah beti kali eueuh kumisan eueuh janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ka Arab bisa didungling eta sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat urang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus ieu nu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen geus nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu tak pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kasifatan ku sifat basol ro basol panjena cadel jadi basol ro lain l tuntuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya anak sa RT urang nyaritakeun RT raja atuh make calana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin
seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di bai'at jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah sarua ketika Sayyidina Umar di bai'at jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di bai'at lain hayang di bai'at tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabai'atnya dijadikeun pamimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasabt wa samakal yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos melem daun kurma anu garing. Beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, eta teh cepet jasa. Kuari sampai kabehan jadi takkan cepet. Kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masukane ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nungaran musim hujan, nungaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan. Jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae
cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus ada ngagejlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jero taneuh aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko musim hujan tapi panas. Kokos urang naik mobil mewah tapi kesan. Slow bapan kula. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman barudak jeung ke baru hutang kabeh masyaallah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek dus kuya mah ka cai aya naon gerbek dus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan werus sadurungna sahabat teh masih kere culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana aing teh jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa diraba berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa
mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai dibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya teh mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu kaji. Yai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik yai. Kalau dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Yai mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah di neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak meri maju mah kan ngagen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai ya tuh aja nih bibisaanan aing terus ya teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah meujeuna. Pajar bae bener bae sombong lah. Kan koreksia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikana kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang me nyekal bendera memimpin perang ulah ke Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya mah ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung ku wae aya rangda katabrak sapeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda kajiana isukna aya nini katabrak motor diantapkeun mun nya goblok teh Haji Pendi blon orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Teh Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak. Ya, masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang deh. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang bener sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir je berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina
tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling. Geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Pajar maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi. Bu bagus amat. Oh bagus sakira teh. Teu nyahoan korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral. Oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral je ini udikna kebelah ditu deui udik. Tamat ti udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Nyaritakeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomongna ieu mah teu betah. Urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu. Ternyata ndek inteleka. Jadi urang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur baik. Waktu sekolah ya, lo baca anu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya gitu. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng dan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Kadua yas'auna ila jahannam, lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyaluatan si ka jahanam. Koreng bener. Siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat deui. Allah Karim. Sebab apa di jero main geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Pindahkan. Keur aya di California. Masya Allah. Pohar. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal dan nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika-tika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak. Minuman haram. Aya digelar. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman po haram.
meuli urang roti didinya plek nublah ditu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran roti kula gitu bebeja kan sejen kula doang eta besi aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh oh barulut tempat tadi Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli letik segede korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti teh naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah kang banjang bawaan ka imah Masya Allah karim geus teu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji di dieu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marak salahna make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jero na eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat gitu pan nanyakeun ka camat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu yaho kula wae teu yaho gitu yaho jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit teu sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik ti nu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi terjadi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam tekaras Masya Allah tetap urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet
amin ya robbal wa tanaqidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhu artina nu milihna teh kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan anak dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos kitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat tak menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na nu kitu aya lamun aya panyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang di Tangerang mah teu kudu kasarang-sarang Tangerang aya eueuh aya urang Pasar Kemis aya eueuh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa ghairiha nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit
anu embung ge dibere mobil kena ngengkei milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato wal naon gara kadituna finar cek nyana ya ar-rasul wal murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka ulun nyana tas dibere motor mio ne cekal huluna ai sia ngomong goblok teu bareres bari dia ongkos jelema di kota Allahu akbar Allahu akbar yang naon Allahu akbar pas azan Allahu akbar hes ai tiap tadi Allahu akbar beratas itu Allahu akbar wayah azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jamilih nage nya nama teu boga wawasan teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus jaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jenora kan aya musliman eta geus bentuk kasalat mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarakeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus eueuh agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha nu mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni
ente bisa nuturkeun Amerika langsung ke pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab lawan paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan nya khairul qurun qarni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang entak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu semua mah menang bae anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam masyaallah dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingpila dengan prima ngeunaheun teu leceh nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam